cerita pewayangan udah adiluhung kadiluhunganana yang sekolah tinggal wujud anu tangku meritakan benar jeng tirami jeng kumantung pada wujud anu jauh di dalam tersebut tapi dia kembali mencari ayah kesalahan salam keislaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan Rajab makan opak ya. Hari gitu. Nggak jawab tapi kurang kompak atau cik aku mana orang kebun kakung tehnya. Araya tipenya wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun iya mah bulan Rajab makan kesemak aja. Hari gitu. Nggak jawab tapi sih kan ararambat. Bertemu deui Ujang jeung Ua di mana teh Ujang cik Di kebun kakung. di kebun kakung teh. Wah aswat 2 tahun kemarin meureun ka dieu teh nya. Aduh Kagaga. lawas. Cika. Akan ilahi kita kada coba. Ya, adieu. Ya pancang terkait sebab pengabaktor heuh istimani henteu biasa we geus COD-an wah naon COD teh singkatan naon sudah SD sekolah dasar COD teh singkatan ti naon Asia siga SMP sekolah menengah pertama eta mah aing apal lima COD heuh singkatan ti naon sia teh tina SMA aman SMA teh sekolah menengah atas sarua teh eta mah aing apal COD tapi tanyakeun ka Bapak Lurah eta wah siapa eta apa teh ngomong si teh apa ulah tahu ai naon itu abdi saurang gerohan akan naon adi-adi selain ka dieu urang ngarumpul kitu ka dieu kuat kampus itunya wah naon dia orang berkumpul di dia siap
kopdar jadi non kopdar teh kopi darat. Apa nih? Udah kemarin kampung mah kudu kitu kudu universal pengetahuan eta teh bahasa naon wae teh bahasa Japanis Jepang anu kadua bahasa Inggris ya teh Pak aya naon teh lain naonan sabun tadi kitu-kitu meh gaul kumaha meh gaul tuh emang bisa kira wih ya naon sih teh lagu ngareunahan ngareunahan sih teh maksudnya eta aya naon eta Pak teh sigara ka mana apa salah dan dosa saya di mana itu orang di kebun kampung saya teh mending ngarakeun yo betul ka kana hampura aing geus lieur ieu aing aduh geus naon anjing ciga kapal budak Nora ieu ka aduh naon aing demi Allah baheula mah aing kieu Bang baheula mah kitu ayeuna mah kieu tah naon eta teh baheula ayeuna mah pan dibatalan baheula mah aing kieu tah salat di Dreman Mang acara naon di kebun kangkung cenah Mang lanceuk cita aing teh acara naon anjing tawa balata biasa aing keur naik-naik na sia tong macam-macam di joget aing teu aing di kamari gawe batur henteu anjing teh sia gawe sia ieu teh kebutuhan bersama lamun hiji gawe kabeh gawe ulah aing digawe sia teu anjing teh lain kitu sia teh apa teh sarua urang boga kebutuhan lambung aing mah teu kena aing mah naon gareng sia teh teu kena apa aing mah usaha cenah
Kunaon rek mana teh. Pokona mah teu geunah ka si eta teh. Acara naon jeung ieu garek apal aing ge. Sumpah Pemuda ieu teh aya 3 acara hari jadi Kota Bandung. Jeung kegiatan PKK. Apal sia? Apa atuh si teh urang ieu? Mata budak karantarona kudu cerdas anjing. Soe. Waduh geus sia mah. Gareng tok besar deui sia teh. Lamun hayang lemas anjing. Amplas. Umuran sia teh dadas. Mata cek aing ge. Anjing mah teu kasar. Nu kasar mah amplas. Eta teh bahasa kebun binatang. Bahasa kebun binatang. Jing sia kaderan ten ini. Nah aya kana anjing. Anjing. Ari sia kumaha disurutan ku batur. Yah. Naon bari nage nurutan aing ngobrol sa. Jomblo wae, da sia mah kitu atuh kasar. Tetong kasar gerak kudu lemah lembut. Tah. Kemarin ningan awewe ngaku aing dihamplas angger ngambak. Aya naon bos kitu? Jadi itu diukna. Jadi itu diukna anjing waniang ka aing. Tak apa aing jaga kebun kangkung. Dikit. Aing macam-macam ka aing waya. Banyak ka aing. Tak apa aing si black teh. Si black hitam. Sekali mata jadi waduk si anjing. Nah, sia teh tuh. Aing teh laceuk sia teh maneh jeung urang ada haruyah ge. Hargaan langsung kitu. Tah. Lamun erek dihargaan ku batur maneh kudu ngahargaan lain, bro. Sabaraha hargana? 2,5 sok. Emer jeung anu ti aing. Nah, terus itu. Naon bos? Ya? Aing mah geuning sarpi kieu. Ka mana aya gate kitu heuh. Urang bener. Ieu teh pan urang teh ngareah-reah ieu di puseur dayeuh ieu teh aya acara ieu teh. Heuh. Aya acara naon, Pak? Acara naon, Pak? Aya acara teh hajat surya ieu. Hajat surya nikmat begitu. Eta teh syukuran. Jeung nyosialisasikeun program-program anu aya di puseur dayeuh. Aya naon program teh aya program Kang Pisman. Naon Kang Pisman teh? Pisah. Naon kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Oh, eta teh Kang Pisman, Pak. Heuh. Aya naon deui, Pak? Aya di program duwu. Naon duwu, Pak? Duwu. Make kol-kola duwu. Ai duwu teh dari warga untuk warga. Udunan ambulan teh ningan meuli ambulan. Aya deui moto kebun kangkung teh berubah bersih, ramah dan bahagia. Itu rukun dan bahagia. Tak eta benar. Jadi bersih, rukun, bahagia. Heeh. Matak sok berapa bersihkeun heula diri awak ya. Da aing bersihkeun lingkungan mah atuh bisa ku urang ku gotong royong mah barengan. Ya siapa Bang? Atau abdi teh bade ka ditu yang joget di ditu di puseur daya heuh jijak. Bari bisi lain kendaraan teh ku dewek diberek kendaraan. Beres. Siap. Naik Gojek. Gojek online sih teh. Kada kahujanan. Aduh, bener bieunya surya pisan anugerah pisan. Hujan ka dieu hujan. Alhamdulillah. Di batu rumah yang hujan teh hese. Jadi alhamdulillah nya. Nya Pak. Bade langsung we OTW. Ieu, OTW teh. OTW teh temuan we. Lain anjing apa? Anjing kasar bener. OTW teh on the way. Anu ngarti eta teh lagi di jalan.
Nah, coba halus, sok jak. Gerak keluar lagi. Gusti nu agung. Ieu saha anu markirkeun sasatoan di dieu Bagong. Ieu banteng anjir eta aya maung. Poa edan ieu mah euy. Emang edan ieu mah. Pak, no ya. Di mana kendaraan teh? Teh eta haleupeuh aing. Gusti Praku aing kudukan wah aing mah hayang kanu gagah kanu maung guys. Aya maung guys. Pasti. Biar bisa naik ke daya sukuan aing teh. Ya. Maung. Oh, anjir. Cewek teh jeung ieu mah aing menang wae. Erek wani balapan jeung aing. Disetarkeun di hakan kumaha mau maju jalan pasti maju ieu kolot ngadoekeun budak. Ayo banteng, ayo Bagong si gareng ka tempat tadi make mau wah we mah ieu Bagong mantap cenah si cepot. Iya. Iya. Hush. Hush. Wah, aku digelaguan. Real wah, dimak Bagong mah kudu rada bringas. Wah. Aya naon ieu? Gusti nu. Bagong. Gusti. Ampun. Bagong. Wah. Cici kamari na kaditu sama si Bagong. Pan Bagongnya. Wah, benar urang taikan Bagong. Ulah nyanyi deui bisa tinggal we. Wah, benar ieu Bagong na. Ada sesak ieu. Bagong racing. Bagong racing ieu bisa stupid. Steady. Bisa siga si boy. Boy anak jalan tah. Go ah.
di WA tadi balas aing teh di jalan kamarana di aing wah ieu kudu lain ya aing teh keur merenung keur galau galau aslinya aing diputuskeun ku tukang sayur aing kamari nyuratan ka tukang sayur heeh aing dewek 4 tukang 2 aing wing masuk di sangkut pautkeun jeung buah-buahan mun nyuratan ieu aing nyuratan kumaha wajahmu memang manis oh manis soalnya senyummu melankolis oh salah tapi aku tak menyangka kau dukuh tega hatiku anggur lebur hatiku nanas oh perpisahan ini Tuhan tolong bimbinglah aku ini memang salahku langsung dibalas ku si Nyai anu tukang sayur aku balas tentang suratmu itu brokoli sudah ku bilang hubungan ini sudah tomat jangan kangkung aku lagi nyeri hati demi hati yang mencubuk di dalam nestapa ini Beriat ini tidak bisa pekat darimu hai orang kebun kampung kaya nyerian aing mah bener kusi cinta kusi lope nya senajan awakna siga dreum teh makin cinta ngahebos lagi aing cinta aing kasih eta si Ayu oh si Ayu mah pengacakan aing mah ampun kayaknya lainnya udah kegenang tak nyulik wae geus kolot patobat eleh orang kebun kangkung ge aslina geulis ka wanti-wanti etah bawaning ti kutra mun cek si Abil Jatnika mah hati kuasa tabungan kepalanya ibrahkan impen simpen selain teh nah kalau kadina impong bilaguna sih teh ieu cara latihan teh sih teh kan teh ngalira kadina nya heueuh aduh mana si cinta si lope teh cinta si akang teh jadi hateanku ieu kitu kumaha mana aduh aya si lope nyanyi oke lain malah si prosurupa teh kang saurang teh nuju OTW ka dieu si cinta teh kan asa OTW dulu si eta mah kudu parkir heula Kang ai urang teh ieu teh loba pupuh di dieu teh sia teh guys aya Bapak RW iki dugi ka RW 11 aya Bapak RW hadir yang mana Bapak RW di desa RW 50 oge Kang sini sekarang eta tukang perkusi mah gebrus wae aing si cinta si lope teh bernyanyi gara guys biasa bernyanyi sih
lagu naon hayang lagu naon. Biasanya lagu naon Hei sayangku, hari ini aku cantik sebagai bidadari, bidadari di hatiku. Hei sayangku, aya riwa ka dieu isa. Lain dari riwa sia teh teh pot. Eta saha? Indungna tuyul teh. Hurungkeun atuh. Tapi lamun ngareneng jeung didinya pantes pot. Ih, peraku abi jengdreun. Nya indung tuyul jeung anak tuyul. Dibuat drum. nah nyebut drum. Apa nih? Teuing lain drum sia. Ah, atuh. Baran jahi ya. Bener, aduh bener kesumpingan artis di dieu nya. Artis Lamun dina mobil, Di dalamnya kumaha? urang mobil sedan. Wih. Didinya mobil BMW. Si itu. Mobil Tinya. Ih. Kembali tumpakan nurukeun mah. Nah, teteh. Lamun dino warung, Aduh malu, wih. Emang? urang toko kelontongan. Wih. Mana didinya foto serba. Halus formal itu. Nya kelontongan, Serba itu. sieu mah tengah warung. Dina kue. Lamun dina bubuk, Dina bubuk mah. lamun urang bubuk roti. Ay abi. Lamun didinya bubuk gorengan. Si itu. Masih edo anjir. Apa lamun urang BAB geus garing geus gitu. Lain tuh teh li urang dieu pot sakieu garelisna. Ih, bener. Ini lah. Kalang taruna. Ini mah di mana-mana oge pareot teu rek di mana oge. Aslina. Kalang taruna sakieu garagahna kieu. Itu mah dipisah. Ngaran karang taruna pot disebutna ge pemuda. Pemuda. Aya singkatan pemuda teh. Apa singkatan? Pemudenda. Itu. Perjaka yang menjadi idaman semua wanita. Aimu. Musuhnya adalah wanita jalan yang selalu menggoda iman. Hah? Dalam hatinya tertanam rasa cinta dan kasih sayang terhadap Bapak Rahmat. Ayah Bapak Rahmat. Lalu dengaran. Bapak Rahmat kampung. Rahmat jeung Edoh beda. Beda. Rahmat. Rahmat. Rah teh kembang, mat teh kasturi. Jadi Sengit nali ibarat kembang kasturi. Edo. Edoh. Teh kembang. Edo. Doh teh kahitutan. Dilandak ku sieu mah. Aya emang ceuk naon Rahmat hati. Rahmat terdiri dari dua suku kata rah dan mat. Rahman rahimna Allah ngajantenkeun Bapak Rahmat janten pamimpin di kebon kangkung Allah. Yang disawer betul dia kan gitu. Arimat. Karena masih kena ada di diri dia punya anak kawan ke kebon kampung sadayana Bapak Rahmat mah. Pirang kenawer lamun geus dipuji ku. Dasar Mana wae di dieu mah. Kalau
tipe tam-tamat. Tam-tamat. Agama naon? Tam-tamat tampan dan tahan lama. Alah, Iya, sekarang taruna. karakternya sih. Sabaraha geuceut dia mah termasuk pada tipe bintara. Ai Bintara. Bintara naon? Bintihan yang membuat istrinya sulit bicara. Can kawin. Goblok ini Kang tuh. Oji. Ari, Dalam. Ini mah termasuk mana tipe kolonel. Ai kolonel. Kolot-kolot sagede menel. Oh. Di jalan mah gedean itu teh. tepuk tangan heula kamu cedoh tepuk tangan. Eta lagi Alhamdulillah ieu teh pot cedoh teh ieu teh termasuk ketua PKK di lembur nama. PKK. Apa PKK naon? PKK teh pakai kenyok. Bisa. Edo mengandung makna dan arti yang sangat tinggi. Edo. Belok kedua-duanya. Ai De. Dari dulu mempesona. lu. Oh. Oh, cantiknya Edo. Ha. Hanya Allah yang tahu menggedong gelis. Oh, orang terpindah. Ya saya teh da aing oge nempo teh jemblung baso. Siun. Tapi tidak begitu bahwa Tidak begitu kumaha saya teh ieu kalau urang dibedakeun. Mana? Nya lamun musim neng ieu. yang itu. Hah. Ieu karang taruna istrina ya. Oh nya. Nya tah, tuh si neng itu. Oh, neta. Oh, coba neng balik ke belakang, balik ke belakang. Yang pakai kerudung coba. Nah, balik ke belakang. Oh, itu mah teman dewek. Balik ke belakang. Nah. Tuh, buset. Urang kakara nempo we aya bidadari tak bersayap. Anjir. Coba enak balik ke tukang. La ilaha illallah. Naon? Aing kakara nempo aya monyet ubuntutan. Maboy.